Penampakan dari Mang Emul. Soan Mang Emul baju berem kabeh lo mana? Lo mana baju berem kabeh? Aya. Oh, sebenarnya berani berarti Mang Emul euy. Merah berarti berani. Putih berarti naon cing? Tonton CJ TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat CJ TV. Kembali bersama CJ TV bareng Mang Emul. Aktivitas pagi hari ini Mang Emul pergi ke sawah mencangkul. Tuh penampakannya ada dengan setelan seperti biasa, pakai baju warna merah karena warna merah adalah favorit Mang Emul, dan pakai kacamata hitam. Tokoknya tuh make Mang? Tuh make tokok? Jih, Mang Emul sok bisaannya muni wae di saung wing liwatnya. Hah? Ada. Sini. Oh, pan wing bieu liwat Mang Emul teh aya ka mana? Saeutik deui Mang, sakieu deui nya. Kieu deui. Nutupan nu bolong. Kita kesini bawa kue buat Mang Emul nanti istirahat. Karena artis kita ini sekarang lagi sibuk nyawah. Ih. Mang, geus bagus kitu lah di ieuan Mang. Ih. Itu na sawah saha deui. Ini adalah sawah Mang Emul nih kawan nih. Ada di wilayah Citangkil. Iya. Pakai gosokan Mang Emul paragi neplok. Nih rapi etana. Ih, eta ulah dirojokan kitu. Oh, buat bobocoran air. Nah, ini Mang Emul kawan, ini sawah Mang Emul. Benar-benar Mang Emul itu bekerja sendirian. Proses dari mulai mencangkul sawah, tandur, terus kalau di saya ngoyos, terus ngeberak atau apa namanya itu. Nah, penampakan Mang Emul kawan pakai kacamata hitam ini. Saya pernah nanya sama Mang Emul, alasannya pakai kacamata hitam itu takut tanah kena mata. Menjaga. Lain ngajaga panon tina ieu Mang, tina hal-hal anu mantak doraka lain. Doraka panon gitu misalkan ningali anu ngabolekak gitu. Dia lamun nepi China ka dieu ya. Didenda ya. Bisaan tapi Mang Emul euy, China teu nepi kana eta mir. Teu nepi kana rokona teh.
Gagah tuh gagah kumaha. Waduh. Penampakan dari seorang Mang Emul, yang mana Mang Emul ini adalah pria mandiri, si ganteng kalem, humoris, dan penuh tanggung jawab. Kue namang ya? Kue. Ih, ntar ditemu kopinya, ngopi bareng. Aduh, ih, kadinya di mal tereh anggeus satu ieu mah. Sapetak deui saeutik. Heeh. Da teu kudu dipacul, Mang. Teu kudu dipacul. Dileyekan, Mang, korea besok dileyekan. Emang na uduh? Uduh ya mah. Uduh kas roti. Heeh, atuh bokos roti boh kawas ulen. Ulen ngenyot. Oh, gitu. Nyot. Oh, satu. Mana? Oh, ning teu make sepatu sih. Hah? Ning teu make sepatu. Umurmu boy. Hara eta teh cecen eta kadiekeun, Mang. Tah, cecene. Kadiekeun. Ih, itu kalah ditimbun. La ilaha illallah. Obat teh obat. Yo, ketangkal yo. Sok ka dieu alat cing cabut. Pan keur nyoting. Cabut sina. Turun auh di kieu. Au. Aduh, kalah ngageter HP nage. Au. Au lap. Sedikit lagi garapan Mang Emul akan selesai dalam kurun sesingkat-singkatnya. Nah, sedikit lagi paling 5 menitnya, Mang. Mang, bisa angges 5 menit jago ieu. Iya, sakit-sakit deui. Sabaraha menit atuh? Penampakan dari Mang Emul. Soan Mang Emul baju beureum kabeh lo mana? Lo bana baju beureum kabeh. Aya. Oh, sama ieu. Berani berarti Mang Emul euy. Merah berarti berani. Putih berarti naon, Cing? Ngingsreuk berarti hari putih teh berarti umal. Putih suci, merah berani. Nyepret. Aduh, aku tiselap. Mang Emul nih, pu motor wing kalah dibawa ka dieu rek teh anu bucak saeutik, kalah dipundurkeun deui. Di kamera wasi gara datangi, nah satunya. Biasa namanya. Ada kana suku Mang. Nah, ini Mang Emul nih udah capek kayaknya kawan nih. Udah masuk ke saung. Ke saung matuh karang pamidangan punya Mang Emul anu kasep ngalempereng koneng katut tosos. Ya, tak kuehna buka Mang.
lumayan daripada lumanyun. Ada cecenet di sini, Mang. Nah. Lek ya, pasti pakai efek lek. Nah. Sedap. Pan anu ngarek kuis ka uing enggak bisa eta. Endog segede baskom nonta. Segede baskom. Kue buka mangku, jauh ingin dah mal ngadahar kue tau khusus yang Mang Emul. Khusus yang Mang Emul tahu. Eta suku. Ngopi Mang Emul. Panas. Ciri-ciri orang Kuningan adalah gelas koneng. Ada coba ide. Aduh, dah Mang Emul kasep kalempereng koneng. Aslina katutos-tos nanti tak. Weh. Sabaraha bata teh, Mang? Sabaraha bata? Hiji jeung 2. 3. Lingmanya tinggal 3 bata. Lingmanya tinggal 3. Atuh hiji jeung 2 wa 3 ih. Hijina teh hareup anggan urip tukang. 3 hiji. Kidu 2 rasa nyon. Iya. Ya hiji jeung 3 jadi 2 las sih aneh wing mah. Asa kakaramanggi hari rumusna kitu mah pan meureun kudu 3 las. Satu bener taman hiji meureun ah. Geus kumaha Mang Emul wae atuh da boh kumaha ge Mang Emul Edison. Thomas Alva Edison. Ngasah. Wah, ini nih. Tutorial cara ngasah yang baik. Calik eta kumaning nyoco wae kitu sih. Ya. Siang ini kebetulan hari Minggu, kawan kita jalan-jalan ke sawah Mang Emul bersama rekan saya, ada yang punya channel Lembur Sunda di sini yang selalu ngawal, ada Mang Uher dan artis kita jeng. Hanya ngasahna kitu. Atuh mal seukeut-seukeut meureun ah. Samrung pun. Kuciduh kira Mang metu eta jadi seukeut. Ini anti karat. Ada Mang Emul ada. Macul sendiri. Kumaha laguna teh Mang? Tandur sendiri ge. Dibuat sendiri ngajayak tigolepak itu tak. Oh, yakin. Siap. Atuh udah ngasah 2 detik ya maneh nama seukeut nalahbatan pedang. Ieu pedang ti Jepang kan mah. Samurai. Mang Emul lamun keur boga masalah ulah wawanianan ka dieu ya. Bunuh diri. Bunuh diri. Pamalih heuh. Baik sahabat Cajat TV, bagi kawan-kawan yang baru bergabung silahkan like, komen, dan subscribe. Dan bagi kawan-kawan yang sudah setia bergabung bersama Cajat TV bersama Mang Emul, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Akan membolokot. Amigos, permios kumaha Cajat TV na? Tuh sok taradaek kitu. Itu. Tuh. wae lah geus. Cajat TV kitu wae alias mantap. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.